Wilajeng boboran Idul Adha neda dihapunten lahir sinareng batin. Hayu orang ningali mancit sapi yuk. Hayu. Yuk. Yuk. Teteh, kin heula, anggo masker heula. Yuk. Yuk. A few moments later. Teu kada sieun atas pae tuh. Jangan dibuka. Pas kepencit mah. Udah. Berapo? Jurig sapi. Jurik sapi. Di atas pae atuh. Domba. Kantun dua deui ternyata acan dipencit teh. Domba tacan. Domba tas sadayana domba. Tapi aya nu hidup. Mana? Aya nu hidup tadi. Mana palih mana? Tadi aya tandukan. Tas dipencit sadayana mere. Alia wih. Nya hayu. Ayah. Kan di talian itu. Pada sieun. Jangan lewat sini, bodoh. Harus apa itu? Ayo. Nya kada. Hah? Saya kedap-kedap. Enggak oke. Tuh pada ngakar. Oh. Eta teh ararat teh teh. Pan teh gaduh. Nya hayu. Eta teh ararat teh pan teh gaduh ieu teh gaduh panangan. Eta teh nya ararat teh becek-becek. Ayah. Nya hayu. Ya, teu kada sieun ku sapi, pantos dipencit eta mah. Kapungkur pan eta mah kapungkur diudag ku munding sareng teteh mah nya. Dialit. Eta mah kan mundingna hirup kana ari mah tos pae mundingna. Moal teh sangudag. Oh, paling atuh. Nuju naon, A? Nuju naon, A? Pagi, nuju naon pagi? Pagi nuju naon pagi? Pagi, itu sapi tak akan dipencet di jadi pagi. Sapi. Embe. Mana ayo sapi dua deh. Hai sobat, teteh nada helanya.
Kan